hijina doman tentang indung nu teladan anu teras diri wehan sabarna taya bandingan diibakan diwedakan dihuapan diinuman disimbutan dikekepan mun ateleun digaroan komo mun anak tedamang indung mah dikeun hariwang hate indung henteu tenang mun anak teu acan damang kitu indung kanya anak ka anak taya batasna dugi anak dewasana indung teleungitnya ahna indung terus ngadoana ngadoakeun ka anakna sangkan salamet anakna di dunia jeung akhiratna tapi mun indung tedamang anak mah tara hariwang indung cerik nahan nyeri tapi anak teu paduli teu inget kana jasana indung sakitu capekna ngurusan ti orokna dugi kakeun geus balegna 8 bulan kandungan najan nyeri ngalahirkeun diogoan digedekeun tos dewasa ditikahkeun ka anak cing bararisa ka indung mulyakeun jasa najan teu sakumaha minimal tong nyerikeuna manah indung dibungakeun hirup indung disenangkeun cukup pas orok nyusahkeun dewasa sing ngabagjakeun cerik indung tiap penting demi ngurusna anaking kajen capek teu dirasa asal anak sare tibra timimiti anak lahir kasusah indung haladir dahar sare nu berkurang demi anak nu disayang henteu kaukur nyeselna lamun indung tos teu aya karna pas indung hirupna can pernah ngajieun bagja matak ayeuna nyaahna mumpung aya kasempetan
karasa mah teku batur lamun indung geus dikubur. Siiran ieu diserat khususna pikeun nasihat wahai dulur jeung kerabat pamugi